Kumaha to Mobile Legends. paling rusak dia mah. Puasa sakedeung deui, teh orang mau bisa mabar main ML deui. Ih, hari dia sage. Tentang cerita baik kana aing. Ya kitu amat kana babaturan dong kana saha bae. Kek. Gue inget heula. Ih, oh. Orang aing mah aing pernah dulu banget doang dia ya. Tina ambeuna doang tai kotok. Tina kulitna doang tai kotok. Oh. Karak mah aing inget dia saha. Saha coba? Dia kotok kan? LOL. Banget dia kotok. Aduh. Sebenarnya saha ieu nu gelo? Aing kan dia. Tuh, si itu tuh. Oh meureun. Ulah ganeng-ganeng goblok kendengin mun mana. Aya naon kitu dari ya garaneng bae. Geus mah peuting. Loba nu gering deui. Saha kitu mang anu gering? Loba di rumah sakit. Aya si Sangsang, aya si Imron, aya si Juhedi. Gering kunaon kitu mang? Ari si Sangsang mah keur ngising di leuweung. Aya nu nyongtong bolna. Terus kumaha eta kabar si Sangsang ku ari mang? Atuh si Sangsang nama cager. Cek mamang tadi si Sangsang di rumah sakit. Kumaha ge mamang mah teu jelas amat. Atuh heueuh di rumah sakit. Pan anu dicongtong bolna nu di rumah sakit. Lah, kumaha mamang bae? Pusing kami ngabahas si Sangsang mah. Hari si Juhedi jeung si Imron. Kunaon kita di rumah sakit mang? Ngadenge mah si Juhedi jeung si Imron endek umroh naik motor. Kunaon di tengah jalan dibegal Firaun. LOL. Terus kemana kabar budak? Si dia di jeung Imron. Atuh budak mah cager-cager bae. Pan kunaon eta budak di rumah sakit? Budak mah di rumah sakit deh. Nong Firaun doang. Jadi tabrak ku barudak. Halah, ngomongin dia masih juga ngobrol jeung gini gering. Nya jelas. Nyambung. Bilang dia nu gering. Nyaman. Aing dek kamar mula meuli sabun. Halah, dia nak coli ho. Kita coli lagi, bro. Yang udah digedekeun coli korima. Pahala nu digedekeun korima. Elah dong ku mustad bae dia. Awas aing dek kamar mulanya. Anai si Piong sudah datang beli mencolis dah mau kubur amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak naon? Kampurnya ieu mah jelema gering moe dan lepas di rumah sakit. Nu bolna dicongcong ku Firaun.